Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng petepang dangu deui sareng akinya di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda ti Kanaga Kidagar Opesial. Urang ngeureuyeuh pamirsa raskeun hanca anu katunda kamari lalakon kasyaradnya dinten ieu urang tamatkeun di bagian ke-16. Ulah heula pamirsa nembe mancon nembe ngadangkeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya di subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sasarangan urang tiasa janten pangreuah-reuah anggoning ngamumule ngalestarikeun seni Sunda utamina seni dongeng Sunda supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamirsa, urang keureueuh dongengna, urang ngamparkeun deui sama kawitanana. Par samakna sor bajigurna. Kasyarat bagian ke-16 panungtung. Prung. Jam 8 peuting jana datang deui bari mawa ajeng anjar kasih ti Bogor. Harita Arsad jana jeung mamajar kasih ngariung di rohangan tamu. Sadayana terus dicarioskeun ku abdi ngeunaan kasakit teh ka mama ajengan Pak. Cek jana ka Arsad. Nya jana tos nyanggemkeun sacara gamblang ngeunaan masalah kula warga Pak Arsad, ceuk mamajar kasih. Mamajar kasih teh saurang kolot umuran 70 tahun, buk jeung janggotna geus barodas kabeh, tapi sorot panonna masih katemporan cingeus. Sumuhun Mama Kiai teras. Kumaha saena atuh Mama? Urang sarekahan sasarengan, muga-muga bae aya pitulung ti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keur kitu jo cikikik ti arah tangga aya nu nyikikik seuri. Atuh kabeh ngarenjag. Tuluy ngalieu ka arah tangga, dina tangga mayang keur ngalengkah nurunan tangga bari nyikikik seuri. Mulu punuk jana jeung Arsad langsung carangkat. Iya wajo Pak Arsad teh, tanya mama ajengan jar kasih ke Arsad. Sumuhun, ramina teh mayang aru Mama, sigana bae nuju karasukan. Ayeuna teh walon Arsad. Mama jar kasih nguniang hudang tuluy ngalengkah ke arah mayang anu harita nyampeurkeun ke arah rohangan tamu. Naon anjeun ka dieu aki-aki peot. Nyampurnakeun anjeun arwah anu teu ditarima langit jeung bumi, walon mamajar kasih. Teu kudu melu campur urusan kuring aki-aki peot. Kuring jadi kieu ge kulantaran kelakuan eta lalaki. Walon saripahan geus ngarasuk kana waruga mayang bari nunjuk ka arah Arsad. Sakabeh jalma mibanda kasalahan jeung dosa. Sakabehna bakal dipertanggungjawabkeun ke di akhirat di yaumil kiamah.
Lamun anjeun terus kikieuan, dosa anjeun bakal terus nambahan. Paduli, kuring geus teu mikiran dosa. Nu penting hate kuring puas. Kuring bisa mulangkeun ka nyeri hate kuring ieu. Saripah, hampura segala kesalahan kuring. Kuring ngawin mayang kusabab kuring jeung mayang saling mika cinta. Kuring jeung anjeun mah ukur sosobatan. Anjeun salah ngartikeun hubungan urang. Arsad harita milu nyarita. Jempe anjeun Arsad. Anjeun tega ninggalkeun kuring pikeun ngawin sobat kuring sorangan. Anjeun mah jalma nu teu boga hate. Anjeun geus beda alam makhluk Allah. Geunang urang ka alam anjeun sing tenang, sing tentrem. Hate kaula moal tentrem sameme kahirupan manehna hancur. Cek Saripah deui bari tetep nunjuk ka Arsad. Namun kitu mah anjeun teh kudu dipaksa. Anjeun mah modal aki-aki. Mayang harita ngadadak ngeblesat satengah hibar ka arah mamajar kasih. Dua leungeun rek nyakek kana beuheung mamajar kasih. Mamajar kasih melototkeun panonna ka arah mayang reg gerakan mayang anu rek nyakek kana beuheung teh ngadadak kaneg. Dua leungeun mayang kawas anu ditahan ku hiji kakuatan dina jarak satengah jeungkal deui tina beuheungna mamajar kasih. Mamajar kasih niup ke arah beungeut mayang. Fuh! Mayang ngeceak tuluy awakna mental ka tukang. Gajleng. Mayang ngagajleng kana lalangit timah ngadaplok kawas cak-cak bari panonna melotot galak ke arah mamajar kasih. Blesat. Awak mayang ngeblesat nyamber ke arah mamajar kasih ajangan jar kasih ngangkat dampal leungeun ka tuhuna reg. Awak mayang eureun ngalayang di luhur. Fuh, mamajar kasih niup ke arah mayang. Mayang ngajerit meniles-lesan. Awakna ngegubra gahandap. Mamajangan ngagerendeng maca surah-surah paranti ngaruqyah di antara surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, serta ayat kursi. Mayang awakna kekejutan panonna buburi lengan beri bahamna calangap. Mamajengan jar kasih terus gegerendeng. Gegerendengan meri lempang ngurilingan mayang arum. Ampun, panas, ampun. Kulahek. Cirah mayang ngulahek panonna peureum awakna ngulapes. Cobi nyuhunkeun cai herang, cek mamajar kasih. Arsad gancang ngojengkang ka dapur teu lila, balik deui bari mawa gelas anu geus dieusi ku cai asak herang. Pemirsa ulah hilap ya dongeng dialpukan ku Aprilia Siti Sopi Senang Lajada. Kanca wargi anu resep ulah galeuh online ngalangkungan aplikasi Shopee atau nepi Lajada. Mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng akinya di handap pojok kenca ieu video tiasa diklik salah sawiosna naon bae aya buku Sunda aya sajabaning deui nya. Sabarantosna diklik produk pemirsa bakal lebat ke aplikasi Shopee atau nepi Lajada. Kantun
mangga gula galeuh naon bae bebas bade balanja naon bae oge nya. Henteu aya kewajiban ngagaleuh produk nu dipajang, henteu pamirsa. Bebas bade gula galeuh naon bae ge mangga sakahoyong pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Hatur nuhun. Anu parantos balanja oge nu parantos ngarojong, urang keur ieu deui dongeng nanya. Gelas Ciherang dibikin ke Mama Jarkasi tuluy cai dijiat ku Mama Jarkasi. Keun saware ceuceuhkeun kana embun-embunana istri Pak Arsad, cek Mama Jarkasi bari ngasongkeun gelas ka Arsad. Arsad gancang nyangke sirah Mayang tuluy lalaunan gelas teh diantelkeun kana bibir Mayang. Sanggeus cai dipaksa sarta kainum, sawarehna diceuceuhkeun kana embun-embunana Mayang. Saharita Mayang teh lilir, nyah beunta tuluy culang cileung. Akang, gabrug Mayang langsung ngagabrug nangkep ka Arsad. Alhamdulillah, cek Mama ajangan Jarkasi ngucap syukur. Kabehan dariuk dina kursi kasup Mayang anu geus pulih pangacianana. Teras kumaha salajengna Mama. Nah eta arwah mada kayangan teh bakal dongkap deui ngaganggu ka dieu. Iya. Manehna bakal terus-terusan datang ngaganggu. Kajaba disampurnakeun arwahna. Aduh Mama, wayahna bae tulungan abdi teh pangrengsekeun ieu masalah teh. Upami tiasa masa kantenan bae eta arwah teh disampurnakeun. Mama Jarkasi sakadapan tengah walon panonna katempo dipeureumkeun tapi teu lila nyah beunta tuluy nyarita. Sabenerna mah ieu kajadian teh aya anu ngadalangan. Aya jalma anu dendam ka Pak Arsad. Dilantarankeun maotna Saripah. Sebagian tina jasadna Saripah dicokot pikeun dijieun syarat supaya arwah Saripah bisa dikadalikeun. Lamun urang hayang nyampurnakeun arwah mara kayanganana Saripah, eta barang kudu dicokot sarta dikuburkeun jeung jasadna Saripah. Kutan kitunya Mama, teras kinten-kintena di mana eta barang teh Mama? Mama Jarkasi peureum deui sakadapan tuluy nyah beunta deui. Disimpan di hiji kamar anu geus lila kosong, taya anu nempatan. Kabeh ngahulang ngadenge katerangan ti Mama Jarkasi kitu sabab teu jelas di mana eta kamar kosong ayana. Tapi Arsad harita kadenge nyarita. Sigana di kamar kontrakan baheula di rumah susun Antapani. Margi salami ieu saatosna Saripah bunuh diri di kamarna teu aya saurang ge anu wantun ngesian eta kamar. Margi pamiwangi Jumaah atanapi Salasa sauna sok kadangu. Aya sora awewe anu ceuri ka bangingik ti eta kamar. Dugi ka ayeuna eta kamar teh kosong. Mama Jarkasi katempo unggut-unggutan. Nya sigana di dinya ayana teh. Terus kumaha tuh Mama? Urang teang eta kamar ayeuna keneh. Pasti eta arwah ge mulangna ka dinya. Walon Mama Jarkasi. Geus kitu mah kabehan tumpak kana mobil ka asup Mayang anu hayang milu. Saterusna mobil teh ngabiur muru ka imah susun Antapani. Tapi ka rumah susun Antapani. Kaayaan geus sepi da geus tengah peuting, ukur aya saurang lalaki tengah tua anu harita keur jaga. Eta lalaki teh Padarja, pangalola rumah susun. Geuning Pak Arsad. Padarja anu apal ka Arsad gancang nyamperkeun sawaktu ningali Arsad jeung nu sajena tarurun tina mobil.
Padarja, abdi nambut kunci kamarna Syaripahnya Pak. Kangge naon? Iya, jana saderek abdi bade nyewa eta kamar Pak. Ceciasa Parsan mari salami ieu eta kamar teh aya anu nyewa. Aya nu nyewa. Arsad kerung. Suun Parsan aya anu nyewa. Disewa ku siapa saterang abdi mah eta kamar teh kosong. Teu aya anu nyicingan. Leres pan teh dicicingan uku disewa hungkul. Nu nyewana teh Ibu Ijah, ibuna jenatna Syaripah. Arsad ngagebeg reuas. Tag bae sangka anak nyangka ka indungna Syaripah nu geus jadi dalang ngendalikeun arwahna Syaripah. Aduh, kumaha tuh nya Pak, saleresa mah kieu Pak ieu teh. Derak-dak bae Arsad. Ngabejakeun tujuanana tepi ka datang ke rumah susunan Tampani teh. Ieu mah abdi nyuhunkeun tulung Pak, kangge kamaslahatan sasarengan ugi katentreman sadayana kalebat pangeusi imah susunan Tampani. Tulung Pak nambut kunci serep eta kamar. Mohon atuh aya Parsan. Ari tujuan saya mah ku abdi didukung Pak. Baina eta kamar teh kan jadi geuman. Seueur anu ngontrak ka labur margi sieun ku ayana sura-surane ti lebet eta kamar. Walon Padarja. Padarja ngoloyong ka kantorna teh lila balik deui bari mawa kunci serep kamarna Syaripah. Kabehan muru ka lantai 2 nuju ka kamar paling tungtung. Kolotra kamar dibuka ku Padarja, selengseng bau hape kambe ku kabehan. Kolotra kamar dibuka, Arsad jeung Mamajar Kasih anu asup ka jero kamar, sedengkeun anu sejena nungguan di luar kamar. Di jero kamar teh masih pinuh ku barang-barang bogana Syaripah, aya kacapi, aya gitar, aya suling, oge kasur jeung lomari. Kusabab lampuna teu pernah diganti, lampu teh hurungna mani nyenen pisan, kawasna mah geus rek pegat. Pariksa wisi aya bungkusan atawa buntelan dina barang-barang nu aya di ieu kamar. Arsad mariksaan sakabe barang. Sewaktu nempoan kana liang gitar anu bolong, Arsad ningali aya gulungan kain bodas anu ditalian. Gancang Arsad ngenoran senar gitar, tuluy nyapit eta buntelan ku ramona tina jero gitar. Aya ieu mama ye. Coba buka. Arsad gancang muka buntelan breh, aya gulungan buuk di jero buntelan kain bodas. Buuk geuning mama. Nya ieu teh buuk si mayit. Dina kayan kitu ngadadak angin tarik ngagelebuk niup ka jero kamar, anjing ngadadak rageg. Tuluy ting cungung babaung batemalan, cikikik aya suara nu seuri, blek. Kaayaan ngadadak poek sabab lampu ngadadak pareum. Di jero kamar nu poek aya 2 jirim anu nembongan. Jirim seorang awe make daster beureum sarta jirim hiji bayangan beureum anu teu jelas rupana. Jirim Syaripah teu loba deui nyarita, langsung olebat ka arah Mamajengan Jar Kasih. 2 leungeunna ranggah rek narajang kana sirah Mamajar Kasih. Ya ilaha illa anta ini kuntu minaz zalimin. Allahumma jabri ya jabri bari adwa kullu nafsin daikatul maut. Bismillah. Mamajar Kasih niup ka arah Syaripah. Gur. Jirim Syaripah ngadadak kahuru kaduruk ku seuneu anu ngababala. Syaripah ngajerit, maratan langit ngocak, maratan jagat pes jirimna ngaleungit. Jirim bayangan beureum harita langsung ngadorongkeun leungeunna barasat aya sinar beureum ngabarasat nuju ka arah Mamajar Kasih. Mamajar Kasih teu cicingeun, bari ngagerendang maca kalimah suci dampal leungeun katuhuna didorongkeun ka hareup barasat aya sinar bodas anu ngabarasat mapag sinar beureum.
Sinar beureum lalaunan didesak mundur ku sinar bodas, si bayangan beureum sadaya pola ngerahkeun sakabeh kakuatanana. Sangkan sinar beureum bisa ngadorong mundur sinar bodas, tapi memajar kasih harita ngadorongkeun leuwih tarik leungeun ka tuhuna. Sinar beureum kadorong mundur pas pareum, ceger sinar bodas ngancak kana bayangan beureum. Kadenge sora anu ngajerit mani las-lasan pas bayangan beureum teh ngaleungit. Kocapkeun bareng jeung eta di hiji imah basajan aya di pasisian wewengkon Jampang Kulon. Di hiji kamar praktek anu dipinuhan ku barang-barang piparantieun praktek ngadukun. Bareng jeung ngajeger nasional bodas ngahancak kana bayangan beureum. Parupuyan badag di hareupeun saurang awewe tengah tuwuh di baju hejo anu tayalian Ibu Ijah. Harita ngadadak ngebledug ancur mancawura. Bu Ijah awakna maclang bari tina bahamna nyemburkeun getih sagar blug burileng kulahek. Bu Ijah tiwas bari panonna molotot sarta letahna ngelel. Nyati saprak harita, mayang teh teu pernah deui kasurupan. Rumah tanggana jeung Arsad ayam tentrem pinuh ku kabagjaan. Telila ti harita jana teh ngadahup ka Sipa sanggeusna Sipa lulus tina kuliahna. Ku kituna oge lalakon kasarad pamirsa tamat dugi ka dieu. Wekasan rengse. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana anu parantos ngadangkeun ieu dongeng dugi ka tamatna. Hatur nuhun pisan. Hapunten oge aki nyuhunkeun di hapunten bilih dina nggoning nyandakeun ieu carios medar ieu lalakon. Seueur keneh kalepatan, seueur keneh kakirangan kumargi kasalahan nepi kalepatan memang ayana di manusanya. Henteu lepat wae oge henteu leres bae. Sakedik dua kedikna upami aya kasayan dina ieu carios hikmah nu tiasa dicandak eta mah dongkapna ti Allah Taala ngalangkungan ilham anu diserat terasku aki dina ieu carios. Kaawonanana atuh urang jantenkeun picontoeun atanapi eunteng kangge pieunteugeun urang hirup kumbuh hirup di alam dunya. Pamirsa sadayana lalakon kasarat tutup tamat dugi ka dieu. Aki sareng reng-rengan oge bisa riwiti anu teu tiasa icalan kumargi tamat dongengna. Ngaturkeun salam baktos kasadayana, ngaturkeun nuhun kasadayananya anu parantos sasarengan ngareuah-reuah seni dongeng Sunda. Panginten sakitu heula anu kapihatur aki namit mungkur. Kasyarat bagian ka-16 rengse.